sapali para hukama ditaros perkawis tentang naon cenah ari ikhlas teh gitu nya. Pakola maka ngawalar itu hukama al mukhlisu ari jalma anu ikhlas eta aladi yuktamu anu nyumputkeun hasanatahu kana pirang-pirang kasaeanana kama yuktamu sayatahu sapertoskeun eta jalmi tos nyumputkeun kana kaawonanana gitu. Eta saur hukama walar. Dan tentuna jalmi anu ikhlas mah jalmi anu nyumputkeun kasaeanana. Jadi alim kan tinggal ku batur upami nuwi dirinya dipayun terus dibahas ketika orang bari ngasupkeun altur kana kencai gitu kan sampai ditupan intinya. Sana sepeda 2000 atau sasane tapi sing tinggal ku batur bari ageung ditutupan hoyong disembunyikan gitu. Masih hanana ka masjid, ke pesantren, ka madrasah, henteu diwartos-wartos. Bahkan ngaamanatkeun ka DKM nage, nitip abdi ieu teh bisa saur-saur ti abdi. Cekap teh hamba Allah. Nah gitu pada waktu. Eta ikhlas, ciri ikhlas. Bahkan diumpamikeun nage jalmi anu nutukeun kana ka Allah, kana kaewan gitu. Wakila sareng carioskeun libadihim ka sapalingna deui itu hukama ma goyatul ikhlas naon cenah ari puncakna ikhlas qala hawalar Allah tuhibba muhmadatun linnas jantan puncakna kaikhlasanna para wali sadaya yen ta henteu resep dipuji ku manusia gitu. Namun keteringnya enggak. Dan namina jalmi biasanya ari jalmi sok haus ku pujian. Gitu nya. Sok haus dipuji jalmi teh. Nah padahal mah sauri dia puncakna ikhlas mah henteu resep dipuji. Henteu resep dipuji ku kepada jalmi gitu. Tapi terkadang sasaulina salah sayos ningal kana sifat-sifat awan manusia para wargi ningalina Quran artinya kapan sifat-sifat karakter jalmi mah saur Quran hiji sok buru-buru tergesa-gesa awan karena segala rupa sok yang gera-gera itu sifat jalma sifat karakter jalmi salah sayosna anu awona gitu. Kadua sifat jalmi mah lemah para wanita lemah. Katilu dolim baik kana dirina baik ka Allah atau ka apa pada jalan. Kaopat jahula bodoh itu sifat karakter jalmi saur Quran anu awona. Sakerasna hoyong dipuji gitu, diagung-agungnya ditanggeul. Nah itu salah sawios karakter manusia anu awona menurut pandangan Al-Qur'an. Tapi saurina puncak jalmi anu ikhlas mah Allah tuhibba mahmadatun nas yen tak henteu resep nalika dipuji ku papada jalan. Tapi ketika kenging pujian nah sanggakeun ka Allah da anu ngagaduhan puji mah hanya Allah alhamdulillahirabbil alamin dipuji orang teh alhamdulillah duh mun sae acukna saya duh cenah mun sae sarungna duh cenah mun tinter mun sae alhamdulillah
ari sadaya puji anu Allah selain urang mah para wargi henteu berhak teu biasa memiliki kana pujian. Mabis para ulama puncak ikhlas mah Allah tuhibah mahmadatun nas yang tak interesat ketika dipuji ku kepada jalan itu Nawawi saur payun dina kitab Al-Azkar karangan Syekh Nawawi Al-Bantani jalmi anu ikhlas mah dipuji biasa dihina biasa dipuji teu ngarasa agung dihina teu ngarasa dijeleh dihina teu mundur tapi tegen gitu sami wae antara dipuji sedang dihina sami itu ada jalmi anu ikhlas. Wa qala salantos nyariosa Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu tarakul amali ajlinas riyaun wal amali ajlinas syirkun. Tarakul amali ajlinas ari tinggalna amal pedah arah-arah manusia eta riyaun ria para wargi urang ninggalkeun hiji amalan tapi pedah karena manusia tah ria kunaon cenah ayeuna mah tara pangaosan cenah itu mah sieun disebutkeun rajin nah gitu kan karena arah-arah manusia sieun disebutkeun rajin atau moal cenah mah beda anu ngawurukna nah itu kan karena arah-arah manusia nah anu tara berjamaah moal nama anu mohon juga itu cara apa karena arah-arah anu dan sebagainya nah itu dia disebutkan teh jadi tinggalkan pada melang sadibirkeun orang anu sifatna sae ditinggalkeun karena arah-arah manusia baik kudungannya nah terang ngaji kudung carekan wae ngajina nah itu tadi ya ya eureun ngajina teh peda di anu tukang ngawurungna galak hoream cenah galak atawa cenah anu ngawurungna sok nyinyiran wae urang cenah ngaji itu tadi ya ya eureun kana hiji amal karena arah-arah manusia itu karena Allah gitu benar ece lireun ngaos teh terasa ngawurukna sok nyiran wae cenah ka ece pajarkeun cenah ece teh sok ngomongkeun batur sok ngagibah padahal ari ngomongkeun gitu kan manehna osok ngagibah kalasan eta ajengan ngabahas masalah gibah gitu nyambung kakak sentuh sing horeng dia cenah pajaran penyindiran padahal maksudnya sindiran kalasan eta begitu lihat ngawasna nah ria karena arah-arah manusia tah ada sausul Fudail lihat ngawas kasebutkeun ria nya karena arah-arah manusia baik itu karena galak contoh anu ngawurukna sok nyindiran wae nah eta teh kasebutkeun ria pokokna mah dicarekan rek disiniran da urang mah lain karena arah-arah manusia pedah dijualan ku Gusti Allah kedah naon dan sebagainya nu sanesna